Berniaga dengan Allah tidak akan pernah rugi. Jeung jelema mah batin lagi sok saeutik. Bener kan? Tah ieu teh meuli teh 200. Dah yang jujur kos Rasul pan 200.000 sok aya sabaraha we mere batin. Palingnya 210. Bener. Tapi lamun ku urang disolakokeun di jalan Allah, asru amsalia paling leutik 10 tikal. Jadi lamun 200 teh sabaraha? 2 juta. Eta paling leutik aya anu 70, aya anu 700, aya anu 1000, aya anu sakahoyong Allah. Da urang teu percaya kana carita ngajengan hayang usaha di jeung jalema. Ugu dikirim. Buka duit, loba meuli kain kirim ka Korea. Menang 5 juta, ieu mah cek jemaah abdi. Menang 5 juta kan. Alhamdulillah ya 5 juta batin. Pakai modal deui, kirim ke Jepang gitu. Aya nipu 5 juta. Cek manehna aing dipikir-pikir cenengan duit teh keur tipuan mah tuh. Puro mas salat aing secara berjamaah belas. Eta mah balas bulukeun eta teh kapuru. Bebeja kabeh kan. Jalma jugala. Tak ayeuna mah cenah ayeuna mah. Untung papangi jeung akang. Lamun teu papangi jeung akang kakalebekan duit tapi eta modal teh geus 50 miliar, darek nginjem 200 miliar. Waduh, kalau kabeuki enak aja tuh. Geus muguh 50 miliar gitu kaburu berjamaah. Ayeuna ditambahan. Coba. Tapi lain berarti ulah usaha kan kudu kade kudu dina profesi masing-masing bener. Akang tukang usaha yang nguruk juga jangan mau bisa. Akang usaha jago usaha we sok naon kan. Nu penting operan. Bener. Nya jadi penyerang kabeh. Kiper bobol. Sok ajengan kiper. Nah gitu. Isukan teh lamun ka surga Gusti abdi teh bisa tenang teh jong-jong ngawuruk diberedahan kudu beunghar. Ponok panggieunkeun kudu beunghar. Mau ngabdi asip sorangan hayang dibawa jeung beungarna. Sok kan. Kata Allah, malaikat teangan, mau ku ajengan diteangan mungkin. Enggak saya malaikat teangan. Datang tayeur. Aman Bang. Yang penting operan.